suami ibu sombong. Abdi sudah selaku Umin. Abdi Ramadan selaku PRT. Ayang kemon ayah pulang. Bunda yang beli tas Diornya ayah no harga 20 jeti. Yang nongkos gitu bunda. Apa bunda bes semangat dari sana ayah? Yang satunya bunda ayah berangkat telah. Nya ayah hati-hatinya. Nya. Hati-hatinya ayah. Nya. Bu. Iya boy naon? Warga anyar sana sih dia. Oh nya, kenal ya bu? Pindahan di mana tuh? Oh awalnya di komplek elit biasa. Bu atuh mampir-mampir lah ke Bumi Abdi. Di Bumi Abdi aku buat isingalin keripik ibu. Oh nya, yang dewe nya bu. Kan biasalah kau buat isi keripik caunya ibu. Kayak mampirnya ibunya. Wah ayo. Lain cengek kita saker maha. Oh pokok maha cengek teh euy. Dia kena meuli 5.000 teh loba, aya nama 2 siki, Ceu. Balanya cek. Oi. Senang adenge mah imah Ceu. Edoh teh geus Indonesia aya nama. Oh si nama ngandel mana rada sombong. Coba engke geus balanja urang lewat ka imahna. Heuh gas. Urang demo. Punten Ibu. Oh nya, ini kaget namanya ibu-ibu. Lain Ibu warga anyar di dieu, lain. Oh nya ibu, kenapa gitu? Di dia ngontrak apa ngagade Ibu? Anti atuh ibu-ibu iya mah anti ngotok komo ngagade. Iya mah beli biasa lah mau ngicilan ieu batur teh sok rada aratil komikna ibu-ibu. Kan ieu batur ini batur. Ade anu katomo. Teh budug deh. Oh gitu. Ah mau atuh ibu-ibu di imah abdi mah ieu aya sari ruangan 20 juta. Nu bener itu Ibu. Bener ibu. Soalnya tangon geger deh kieu ti dieu mah. Ah abdi mah teu percaya. Kayak kira sama ya pemorondangan. Tadi mah lagi apa nih dia? Ade sieun. Ah mau mungkin da ibu-ibu. Mau apa di sini ge? Mewah, mau mungkin eta toko gitu. Biasanya digubuk di imah-imah leutik eta mau nya. Para eta pakai pembunuhan, Bu. Hah? Cek saha? Ah bener Ibu pan aya kasus pembunuhan di dieu teh. Tapi cek asih, abdi mah dikasih asih enggak. Bohong cacing mana teman. Cek Pak RT sok we geura taraskeun ka Pak RT. Oh, artinya ada asieun. Ari itu siapa biasa. Ayo ibu, mampir ibu. Najis jelema teh. Ibu-ibu teh kieu. Aya kos teh. Lu jeda. Ih mending kitunya ibu-ibu teh. Mama naon? Ibu-ibu kenal naon di dia? Dengan aguan Pak RT. Oh, bade naon kitu? Ada rapat PR. Oh, kedap ah. Ibu, nama kayak apa? Biasa panas ibu-ibu, bisi kelas di matahari teh. Kulit abdi itu perawatan 5 juta sebulan. Kalau mungkin matahari gosok arang sarua. Maksudnya? Oh, ente ibu-ibu. Ya iya ibu-ibu naon sih? Ibu-ibu, assalamualaikum. Oh, Pak RT. Mana we PT? Bisa. Ayah, kieu ibu-ibu. Matak dikumpulkan di dieu teh aya 2 hal. Tah hiji teh aya naon cenah tadi teh? Karek rapatnya. Heeh, arek rapat ieu kartu KWTM. Yang hiji deui ibu-ibu aya wargi anyar nu karak dongkap kamari. Ieu warga anyar teh anu cicingan imah teh basih. Basih teh. Kasih. Heeh, Caasih. Nah, ini anu dulu, Pak. Nya. Dah udah geus Ai ibu kenal. entos padi karena. Oh, entos Pak. Oh, nya atuh mangga. Cuman kelakuanna ya si ibu teh ya. Kunaon Ada teh dunia. jam. Sesuai ibu pokok namanya sing alakur, sing tentram, sing damai. Pokok nama lamun aya naon teh silih bantu, tong silih tajong wae. Hari panggil aku PT. Jadinya besok lewat kau TMT. Jadi ibu-ibu kudu setai isukan. Bisi tah si ibu ieu ge bisi milu atuh budak. Ibu teh da wargi anyar atuh. Ari KW TMT naon Pak RT? KWTMT teh satu tanda orang tak mampu. Oh, abdi mah miluan Pak RT selaki abdi mah masih mampu. Alhamdulillah ya bikeun we ka warga-warga anu membutuhkan Pak RT. Abdi mah masih alhamdulillah. Hah? Itu Bu. Nya Bu aku naon ari masih mampu keneh. Nya Bapak alhamdulillah. Yang abdi we. Oh teu itu atuh. Pan tos kabagian hiji per hiji seorang.
eta isukan teh dibagi duit dua apa jeung beas Pak. Jika nama ada ayah sembakoan atau tidak. Pak RT badan nanya ada cek ibu-ibu. Sedangkan ima abdi teh angker. Ya sebenarnya nama bu dibilang angker tentunya itu. Dan soalnya warga ibu mah ada terus biasa jadi nah. Ibu kan masih anyarnya. Pasti dah ibu ge rada sadar sepi. Iya sih Pak, tapi alhamdulillah ari barang kumaha barang-barang di jero mah nyapa. Maaf abdi mah pinjam barangnya. Jadi sudah sepi Pak. Oh ini atuh bu sudah nih ente aya nanaon kali kitu mah. Sudah bekas pembunuhan oke Pak. Sadar ngamain bekas pembunuhan eta teh. Bekas pembunuhan tuh Pak. Pemaehan. Aduh buru-buru Pak, balik ke mana? Mana ya bang buru-buru? Oh, nya atuh. Si bapak teh buru-buru. Duka atuh balik ke mana eta teh? Duh, si ayah ke mana nya? Ibu-ibu nih si ayah teh lewat. Kadi teh kadi turah buru-buru. Ayah naon kitu kebirangan. Itu dompet Diona ketinggalin. Duh, di mana sih? Dompet dia teh pas kumaha bu pan teh nya mah. Biasa mahal bapak-bapak. Si ayah malah mau naik Pajero itu sok poho, pusing. Biasa mobil mahal mah nyamannya. Jadi gak usah gala-gala. Halo tuh ibu-ibunya. Kamu bedain. Kade ah. Kepalingan bu, maaf. Moal. Belanja ibu-ibu. Ya. Ada di dia aya lobster tuh nya. Kurang lain. Lain itu nunggal di. Oh, lauk hiu. Lain atuh ibu. Siap pusing teh lu. Ada tuh ayahnya. Aya atuh di dia mah. Ada daging beef aya di dia. Beef nabe? Daging sapi luar negeri nih biasana. Oh, tadi tuh kalau negeri enggak di dia mah aya. Oh, nya pokok biasa sapi mah di mall. Coba aya mah di mall mah nya. Temen, lamun kamu ada sieun naik eskavator nanya bu. Kalkulator meureun. Ih, sanes ibu-ibu eta mah ngaranna eskalator. Nya Eskavator meureun. Maklum. Ih, Maklum di kampung. cengek barang sekilo. Keur mahal bu tadi teh. Barang sekilonya. Goceng 2. 30.000 sakilo. Oh. Murahnya. Lain gitu abdi mah biasa beli di mall. 50.000 menang salosin. Mah hijang naon eta salawasin? Biasa ibu-ibu jangan ngerecek salmon. Orang kaya. Oh, bisa abdi mah beli ieu daunnya barang ibu ya. Ya Allah ya. Keduanya ibu. Ketira aja aja. Mampirnya ke Imah juga itu. Ya, jom. Jor lah. Ibu-ibu kenal naon di dia? Biasa nongkrong. Oh, nongkrong di dia nya. Maaf ibu biasa nongkrong di Starbucks ibu-ibu. Ibu balik ke mana gitu? Dari arisan ieu teh di kafe-kafe mana nya? Aduh. Maklum. Mana ya alamatna teh? Hermes. Oh, di kafe langit ibu-ibu. Arek minum mah hayu. Ah, teh biasa ibu tariris di tempat itu teh. Oh, pantes ibu-ibu daripada di merah. Ih, bisi loba. Ih, ulet naonnya ibu-ibu. Ih, ayo dulu ibu-ibu. Arisan murah 50 juta. Sampai 10 juta mah mampu deh ibu-ibu. Oh, ya. Kende ya, ibu. Ibu mau milu? Mau. Kadenya ibu loba tempat sampah barau di dimenya. Ya. Ayo ibu, tinggal ibu. Ya. Sudah ayah nelpon. Halo, ayah. Oh, pas bunda yang liar udah datang. Oh, nya tuh ayah. Kayak datang kan nanya ke bubu. Dadah ayah. Hai ibu. Ya. Ayo. Oh, ibu masih ada di dia? Ya. Ibu-ibu geus makan can. Tuh masih aya kercek salmon arek mah. Oh, anu jeung ngopi. Oh, nya tuh ibu-ibu hayu. Dah. Aduh ibu-ibu. Ibu tinggal ibu-ibu. Aduh. Duit abdi 20 juta leungit ibu-ibu jeung emas batangan. Aduh kumaha ibu-ibu. Mantap ulah sombong ibu. Aya ibu-ibu aing mah duit leungit ibu-ibu. Aduh emas batangan ge leungit ibu-ibu. Aduh kumaha ieu mati. Oh teu kunci ibu-ibu. Mantapna ibu ulah sombong. Oh terus hayu urang lapaskeun ka RT. Hayu hayu. Ayo atuh. Ibu kumaha nya ieu? Ayo orang ke PRT bu. Punten Pak. Oh aya naon jang? Iya ibu nu mantrak anyar aya. Pak RT bumi abdi kamalingan Pak RT kumaha tuh? Kamalingan kunaon atuh ning bisa kitu. Oh teu kunci Pak RT. Pan biasana ibu-ibu ieu we nu sok aya di bumi abdi teh. Pak RT. Kumaha tuh ieu teh Pak RT? Emas abdi 2 batangan. Ya kenapa lah si sabar teh, si sabar. Kemarin sampai duit 200 miliar. Eta emas batangan unggul di maling Pak RT. Pan cina lo pakai
duit mah jadi tenang, we tenang. Entah, gitu kan ibu cepet loba duit nalin kemarin. Oh Kumaha nya, tuh Pak RT atuh. si sabar atuh ibu. Coba aya nama kieu we. Berang sadayana ka imah Budini. Ayo ibu. Ayo cepat. Ibu. Kita we. Geus anu dini. Kejadian Kaget. kumaha? Bentar. Hatinya kok abdi teh jadi mangkat. Pokoknya mah teh teh kunci di wesana ibu-ibu. Aya wae atunya aduh. Atuh kumaha nya bapaknya. Coba kejadian kumaha ibu coba terangkeun sakedip. Tadi teh ibu teh keur arisan, Budini teh ibu teh keur arisan di HP-nya Bapak biasanya imah sok kakunci poho ngunci ieu mah. Jadi kan leungitan mun batur nyahoeunnya ari mewah mah. Coba telepon suamina. Coba kela. Halo ayah. Ayah pulang bunda kemalingan ayah. Ayah kira balik atuh ayah. Tanya. Oh, nyewa jet pribadi. Oh, ajin ayah bulunya. Ano ya teh? Ayah, bunda kemalingan ayah. Anak itu bisa kemalingan. Oh, tadi kunci atuh kumaha tuh emas 2 batangan Kalau leungit. dorot kok ini nguncian pantau Ah, oge. biasa kan ayah ibu-ibu di dieu teh mau mungkin kemalingan ayah kumaha atuh ieu teh. Kumahannya bapaknya ayah. Jadi ibu-ibu lain nasi naon ya? Keresahan ibu-ibu anu dikeluarkeun teh kadenge keluarga lain. Coba ibu-ibu ngerasa teu lamun Budini songong ngerasa. Ya mungkin. Hampura atuh ibu-ibunya mun abdi teh loba salah ayahnya. Ya, Lain hampura. kitu da abdi mah emang kieu meureunnya sikapna. Hampura beusi aya kataan abdi nu kurang teu enak. Ya dalam susah mah pasti keluarga-keluarga pun ya. Nya abdi ge bingung kumaha masalah leungitan abdi kumaha aya mau bisa makan salmon. Kan ibu masih beunghar ibu teh boga imah opat lain cenah tadi teh. Ibu pengen dijualan kita meuli jet pribadi. Maafnya Pak RT warga mun abdi sombong-sombong kieu mah nya. Nya tong kali-kali deui we bising diusir. Moal Pak RT insyaallah kaharep nama. Nya lamun aya nu kalengitan kabaran deui ka Pak RT da. Insyaallah Pak RT ge da. Ya Bapak turunnya Bapak. Nya mangga. Apa nun. Alhamdulillah. Dan itu film lu bisa ku arang